ketika jelema istiqomah dina thariqah teu gideg-gideg dek paharep-harep jeung bupati, dek paharep jeung gubernur, dek paharep jeung menteri, sekalipun presiden jelema tah mah kabeh ge isuk pageto ge bupati ge paeh, gubernur ge paeh, menteri paeh, kiai maot. Beda setting bahasana, iya kan? Paeh kabeh ge. Jadi ulah ku sebab deket jeung pamarentah gibeg, masyaallah. Ki Fudoli lamun cara mah dekat bupati beda bupati. Hayang rada nambah ieu na tah. Ieu jurig sebenarnya mah tah. Ulah gideg. Dek saha teh dek saha sarua makhluk Allah. Ketika bener benerkeun, ketika salah salahkeun. Tadi Pak Bupati di dieu makomna makom thariqah nyaritakeun dahsyat anu ngomong.